Ye, besti. Pang serem-seremna nempok HP salaki. Teu ditempo panasaran. Ditempo sieun bararijil kuntilanak jeung segel bolong. Anu pang sieun-sieun nama. Sieun bararijil. Awewe anu sarerem. Beledageun. Awak aing gede diomongkeun wae. Beda jelema gendut jeung jelema begang. Jelema gendut mah menikmati hidup. Yes. Mun jelema begang loba nguruskeun hirup. Coba anu gendut. Naon oge di dahar. Beuteung seubeuh. Hirup ge moal riweuh. Coba anu begang. Ngadahar ieu hese, ngadahar itu hese, ngadahar ieu sieun, ngadahar itu sieun. Nah, ari jelema meni serba salah sungutna teh gendut. Yeuh, omat beda. Jelema gendut mah menikmati hidup, lamun jelema begang mah loba nguruskeun hirup. Beledageun. Ari nafsu gede, ari tanaga eueuh. Tempo hayang, kos entong, hos. Tempo di ladangan. Dasar. Ari duit sejenis naonnya, ngaranna duit, singkat jeung padat. Jelema lieur ku duit, jelema loba butuh ku duit. Ari ngalana setengah modar, meakeunna setengah sadar. Cing bahal leunghar walah pokona mah yeuh baraya ku duit, cing loba duit. Aduh, ripuh euy. Sabalangsak-balangsakna teu gablek duit, leuwih balangsak keneh teu gablek cai. Hayang modal, kalakah ngopet daus cai. Hayang ngisang, kalakah garing bau hangser. Coba yeuh pangripuh-ripuhna teu gablek cai. Matak yeuh kanu bararutuh cai. Sok atuh Aisyah ulah hayang digolontor hungkul. Ari cai hayang digolontor, ari mayar diawer. Baledageun. Tetaplah gumelis sanajan beungeut bodas beheung hideung cokor rorombeheun. Tong protes. Baledageun. Kalaki masyarakat pamajikan diajak jalan-jalan dangdan sataker kebek nyeun halis 2 jam acan biwir yeuh nepikeun ka beureum burahay. Tempo ulin ke jalan mah nu dileret awewe lain molotot ka ditu molotot ka dieu. Ini hayang nyolok eta dah. Dengekeun besti mak mah lamun geus nyieun video ngajan geus kolot oge ngarasa ngora. Paduli teuing dek cek batur dek disebutkeun eueuh ka era ge. Nu penting mah anu iri tamah panas, urang gaya bebas. Bener teu? Baledageun. Da ka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor alus 1 juta sabulan. Lieur besti. Besti jadi aing mah batur mah tegablek duit teh nginjeumna ka aing. Yes. Nah ari tempo aing tegablek bor arah diinjeuman aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun aslina baledageun. Ka mana nya jelema teh nu gablek hutang teh meuni eueuh moal cara nginjeumna rese naon melong rumasa gablek hutang bayar atuh. Emang duit mah lain sagala-galana, tapi tempo jelema lamun boga duit, loba duit bakal katempo sifat asli manehanana. Leres. Baledageun. Zaman ayeuna mah jeung babaturan mah wawuh kudu deket teuing ulah. Soalna babaturan zaman ayeuna mah di bageran, di baturan yang ditulungan teh lain marulang tarima mah kalakah narincak hulu. Yes. Baledageun. Bisi maneh kasinggung ku postingan urang
kasindir ku status urang coba bejaan status nu mana jeung postingan nu mana kayak ku urang dek diposting deui baladageun mending keneh disebut jelema koret aing mah daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit bener teu baladageun dengekeun besti ya aing dek kabejaannya ka awewe anu acan boga jodoh dengekeun Nurmi sok aya paribasa cenah muneangan pisalakieun anu bager TKD yeuh tong salah lain lalaki anu cicing sapoe jeput teka mamana tah anu kitu mah ngaranna lalaki stroke yeuh lalaki anu bager mah anu gawena teu eraan anu gawena teu gengsian paduli teuing awakna caket rek hideung oge nu penting mah halal jeung aya rejekian daripada laki anu jangkung gede kasep sampulur dagoan pamere batur bener teu baladageun dengekeun besti lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan keur ngabesti yeuh curhatan aman geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui yeuh lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki dijamin moal nyebar ngomong curhat teu gableg duit mah urang arah ning hayang mere ngadengena ge sugieun baladageun dengekeun kardun hirup ulah loba gaya pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya karunya teuing